Pada kalebet. Atuh dilebet tos di atasan ku kersana aueng. Bos kolab jati luhur purwa karada. Itu tidak diserangan ku Robin. Aita gaya bang glamwir. Wilujeng kalebet. Anak rokok. Hidup aweng eliakan makawani anu ngapi barang putih sekolah mapung jati luhur taya anu ngapi barang putih jeung asana kumaha ya Robet gempretkeun ka nya kaul lah anu mawasana aweng atuh sekolah mah jati luhur aweng sana aku domen tengah bos sekolah mapung jati luhur wakarata angga aja nu makamana aweng atuh sekolah mapung anu mana disangka cenah ya Robet ya ampun sindina nu mawa ketir teu bisa diapakir ketir teu bisa dipakir ai pakir kita menjalir-jalir di segala pantit geuningan aweng abos sekolah mapung jati luhur anu mana aweng bos sekolah mapung jati luhur aturan mun urang tetaranti aweng bos sekolah mapung jati luhur anu mama kanu hiji aweng bos sekolah mapung jauh di diri itu Pak aweng bos sekolah mapung jati luhur purwa karata segala tajuk rasa sok samaja aweng bos sekolah mapung jati luhur hanteu wasa eta karasa mah asa molngit kana jasa geuningan aweng bos sekolah mapung jati luhur asa molngit kana jasa yang saya nu kaul cenah jeung uleuh wargi urang nyieun hanteu daya topaya aweng bos sekolah mapung nah urang rasa jaya urang aweng bos sekolah mapung sibir jati luhur waya nu makawa aweng bos sekolah mapung menang lera aya mata aya urang mah aweng urang dharma ruminya hidup aweng hidup tajuk kumaha kira pura kira diwangku dia ngata tangan tua we kudu siang
sekolah kamu si Mino aja di luhur berdua karena ayo terus motor hari-hari